Hah? Sakit 2 bulan orang terbuka penghasilan kieu jadi pengangguran. Ibu bingung aing oge. Kumaha tuh lamun yang pagawean sampingan? Edek moal. Sampingan naon? Salah. Sabab ayeuna mah usum balanya online. Kumaha lamun muka jasa ieu euy? Jasa pengiriman. Tan kitu. Tapi bingung aing nya. Naon tah mun urang euy muka ngaranna? Kumaha lamun JKS? Naon tah singkatanana? Jasa pengiriman. Sekarang Asa kurang HD euy. nah, mikir dia tuh. Naon? Nah, kebayang tuh. Jasa JKS gitu ya. JKS. Jasa kirim sekarang. Oh, iya teh ya. Kayak oh, jasa kirim si cepat teh, si kilat. Disingkatannya. Heeh. Kumaha mun JKS? Sarada menarik. JKS ya. Jasa kirim si kilat Bisa jadi. bisanya gitu alus. Jasa kirim sekarang ada. Ade suatu anu pas lah cik maneh naon. Jasa kirim sekarang we dah langsung gitu langsung kirim. Siap. Ayo. Tapi rek iraha urang mimitianana. Isuk langsung mulai. JKS jasa kirim secepat. Tah maneh kurirna urang nu narima pesenanana. Siap aing nya. Pokoknya mah asal nu matak menghasilkeun gitulah. Hayu atuh isuk mulai. Siap wae urang mah hayu Gas. digaskeun pokona mah. Ayeuna urang siap-siap jang isuk. Heeh. Hayu lah. Gas. Sinyal di mana? Sinyal mana sinyal? Mana pakai can datang dia? Tuh. Ya sinyal, sinyal kemana? Mana pakai can datang? Kumaha teh? Telepon itu ku aingnya. Sugan di tempat kiri itu sinyal Wuhan deh. Mana deh? Teleponnya rekoy. Halo, selamat siang. Iya, betul. Betul sekali, Brody. Ada apa ya? Iya. Kalau nggak salah, ini benar dengan saudara Anan Supriyatna? Ya, saya dengan Anan Supriyatna. Pakai tecan datang ya teh kumaha? Aing kanges berminggu-minggu nungguan ieu paket. Tunggu ya, paket Anda sedang kami kemas. Bahkan bentar lagi dikirim. BTW, Mas Anan paketnya apa ya? Biar kami periksa dulu. Di tangkurak sinyal di kemana? Iya, tadi Sinyalnya tuh. Ya aku udah naik mana sinyal? Sinyal teh teh ka mana? Sinyal ya mah.
Kata pesan racun tikus itu ya. Oh, sabun. Ya siap bos, siap bos. Perlu turun dikit. Aing mah. Kopel deh, tinggalin. Balik deh. Bang, ayo orderan ya. Oh siap. Paket kudu buat dikirim. Soalnya nelponan di rumah Gelo berarti. Oh siap lah, berangkat ya. Siap-siap berat ya lah. Mana paketnya bos? Kalinya lain kali ya Pak. Sing api kita ya. Soalnya rewel si jelma Gelo. Pamitan. Hati-hati. Siap bos. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves. Duh, ieu teh cek aing ngomekeun kieu mah. Ku kolot teh ulah ku uing. Nyaho kan ngomekeun kieu teh tuh bisa jaba itu HP disadawaen. Si Ayang meurna nelepon. Si Nurlela anu herang ngabaranyai anu buhay pokona mah. Awakna teh segi dalapan we sugan mah. Kieu ge atuh da babari ngomekeun mah. Pangadulan we kolot uing mah ieu mah. Eueuh. Aing mah ieu kumahakeun ya boga kolot kalah mitah ka budak cenah. Aing nya kolot aing ka mana? Itu Nurlela di anjing kalang telepon ikut ngabaranya isi diputuskeun di aing. Ma, Bapak, Cipang neangkeun rana. Aduh. Jas, iya. Tuh paket aman euy. Aduh. Kita nya ieu teh. Tuh, Jang emang teh nanya. Apa? Imah si Anan Supriyatna teh. Oh, eta balad urang eta Mamang. Belah mana imana teh? Belah ditu pokoknya tina teh lempeng betul ya. Aya jalan padat belok kanan belok kiri lempeng pokoknya mah. Oh, tuh nanti aja. Ampurannya. Jang. Naon? Oh, hiji deui, Jang. Hiji Naon? deui. Kade beunta tong sare wae. Goblok ini baduh. Paket. Goblok tukang paket ayeuna teh semakin dibaledogeun sagala nih. Teu wae atuh mang euy. Lah geuleuh ningalina urang. Kitu we nya mang nuhun. Nuhun Mang ya. Gak, Mang. Urang buka heula lah paketna. Tah, geuning datang racun tikus geus datang lah.
Kang Mang, daguan tang pesekel lah Mang. Biasa gala di teh. Ini pada tinggi wadahnya ya. Bawa tinggi kan sekarang. Betul. Pesan racun datang na sabun ya teh. Kumaha Mang iya bisa datang na sabun. Geus tadi cenah nelponna sabun. Ah, gara-gara sinyal ieu mah. Balik geura Mang terbalik tukang paket teh ieu teh. Nya kumaha? Mang we colinya. Coli kumaha? Mang. Goblok. Asa wajib kudu diajaran jika bade asup. Ayo teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Dadah. Kurang datang meli. Kurang datang bos. Tidak. Betul. Datang na sabun udah pesen sama Temik. Tiga. Ma, Bapak, Cipang yakeun rana gurih. Kumaha kondisinya jadi kulir? Capek apa kumaha? Lungsai ini teh duh guys. Itu ada penonton ya sedua orang. Lumayan. Itu yang lagi pada ini pada ngonten. Ini yang nunggu ini.